Emi jeung Nanako ungguk, terus kala luar, kari Udin jeung Takehiko di jero bangsal. Takehiko netep ka Udin. Pa Udin, kuring mentah hampura ku kajadian samemehna antara kuring jeung anjeun. Lamun nepi ka ninja Igamicen dua bangke Ziyu jeung Sufri ka vila kuring, tangtu nasib kulawarga kuring bakal sarua jeung Ryoto Matsumoto. Kulawarga kuring oge bakal dibantai ku kulawarga Sutama. Udin seri, kuring nyalametkeun Nanako lantaran kewajiban sebagai babaturan. Anu sejenna ukur kabeneran, jadi anjeun teu perlu terus-terusan nganuhungkeun ka kuring. Takehiko ungguk, Pa Udin, RK Pharmaceutical boga prospek anu alus. Lamun anjeun teu kabeuratan, kuring hayang miluan kerjasama jeung Kobayashi Pharmaceutical anjeun, ieu pikeun mulihkeun kondisi ekonomi kuring, sakaligus sangkan bisa buburu newakan usaha-usaha anu bakal dilepaskeun ku Takahashi jeung Matsumoto. Kuring butuh modal gede. Udin seri, sajujurna, Kobayashi Pharmaceutical mangrupakeun nyawa usaha kuring. Kuring teu bisa ngaleupaskeun saham ka sasaha. Takehiko buburu ngajelaskeun, kuring teu niat hayang miboga saham, tapi kuring hayang nunda modal atas nama Nanako sacara pribadi, lain atas nama kuring atawa Ito Group. Tujuanna sangkan Nanako bisa mantuan anjeun oge, mineng komunikasi jeung anjeun. Nanako butuh batur anu umurna teu pati jauh pikeun pakumaha. Kuring mercayakeun hal eta ka anjeun. Nanako kudu loba diajar masalah bisnis ti anjeun, lain ti kuring. Udin ungguk, lamun kitu, kuring butuh mikir sarta butuh ngobrol jeung Nanako. Lamun sakirana Nanako bisa sajalan jeung kuring, teu jadi soal, ngan anu jelas moal bisa diputuskeun ayeuna. Alus, ceuk Takehiko regrek, anjeun ngora keneh, tapi pamikiran jeung pangabisa anjeun geus dewasa. Kuring nempo Nanako resepen ka anjeun, kuring moal ngahalang-halang lamun saupama aranjeun ngajodo, malah kuring ngarasa regrek tibatan Nanako ngajodo ka batur anu acan tangtu cocok jeung kuring. Udin gogodek, Nanako budak keneh, pikirana masih labil. Kuring 25 tahun, anjeun teu pantes nyarita kitu. Lamun kadenge ku batur bakal jadi kasalahpahaman, Nanako anu bakal era. Takehiko seri, kuring bapana, leuwih nyaho kana sifat anak kuring. Sanajan Nanako karek 18 tahun, dirina geus biasa ngajalanan kahirupan sorangan. Pamikirana leuwih dewasa tibatan barudak saumurana. Komo lamun anjeun daek cicing di Jepang. Anjeun boga RK Pharmaceutical, Nanako boga Ito Group. Lamun dua usaha eta digabungkeun, anjeun duaan bisa jadi raksasa bisnis di Asia dina waktu singkat. Udin seri, kuduna anjeun nyilidik heula saha kuring, anjeun teu nyaho kuring geus kawin pan. Kuring geus nyaho, tembal Takehiko, Nanako oge geus nyaho, tapi buktina Nanako teu ngamasalahkeun hal eta pan. Presiden anjeun Soekarno oge kawin ka urang Jepang tanpa kudu papisahan heula jeung pamajikana. Intina status jeung kawarganagaraan teu bisa dianggap sebagai hahalang. Kuring mikir kaharepna, lain mikiran latar belakang. Ku ayana kuring keuna musibah tadi peting, kuring beki sadar yen kabagjaan leuwih berharga tibatan sagalana. Nanako butuh kabagjaan, eta anu leuwih penting keur kuring. Udin tungkul tenembalan, Takehiko netep Udin terus nyarita deui. Anjeun boga kakuatan, kamampuan jeung karisma. Nanako dididik secara tradisional acan kapangaruhan ku budaya barat. Sifat kasatiaan sarta pangabdiana masih kuat, kuring yakin anjeun oge resep ka Nanako. Mustahil anjeun jauh-jauh datang ke Jepang, sanajan aya urusan bisnis tapi bisa ngajakeun nempo Nanako di Kyoto. Bubaran, nyalametkeun nyawana sarta nempuh jarak ratusan kilometer ngabaturan Nanako pikeun datang ka dieu. Eta tandana aya rasa kanya jeung kadede dina hate anjeun ka Nanako. Udin ungguk, anjeun bener, tapi jujur, kuring resep ukur sabates babaturan. Sabab kuring ngarumasakeun maneh geus kawin, lamun kuring acan kawin, tangtu bakal beda deui caritana. Takehiko seri, kawin teu kudu dijadikeun alasan. Nanako moal wani ngaganggu hubungan anjeun jeung pamajikan anjeun. Nanako bisa jadi pamajikan anjeun di Jepang, salila anjeun teu di Jepang, bapa anu bakal ngajaga Nanako. Udin gogodek, anjeun ulah salah paham, kuring bakal nganggap Nanako sebagai adik kuring. Tapi lamun kudu kawin, tetep mustahil, kuring oge moal salilana di Jepang, isuk atawa pageto. Kuring pasti balik ke Indonesia deui. Takehiko ungguk, kuring loba diajar adat istiadat Indonesia jeung agama anu diagem ku anjeun, halangan pikeun ngabogaan pamajikan leuwih ti hiji. Udin ungguk, tapi kuring acan mikir nepi ka lebadinya, jadi ulah maksa kuring pikeun ngalakukeun hal anu kuring sorangan memang teu niat. Dina hal ieu, anjeun kudu bisa ngahargaan kuring, ulah dibahas deui, pon kitu deui ka Nanako, teu kudu dibahas, sabab bakal jadi pangaruh goreng keur perkembangan jiwana. Takehiko ungguk, kuring ngagem kapercayaan Shinto. Aya anu disebut takdir, kamari Nanako masih diuk dina kursi roda, dokter oge geus nyarita, Nanako geus moal bisa normal deui. Tapi ayuna, kabeh berkat anjeun, hartina takdir Nanako memang aya di anjeun, sabalikna kuring, kamari kuring masih bisa lempang, ayuna suku kuring buntung duanana, hirup memang siklus, sagalana kudu muter, kuring bisa ngamaklumkana pamadegan anjeun ayuna, tapi teu mustahil kaharepna pamadegan anjeun masih bisa robah. Udin kerung, kuring teu ngarti naon anu dimaksud ku anjeun. Takehiko seri,
Anjen isuk bakal balik ke Indonesia, sanajan teu diniatan balik deui ke Jepang, anjen pasti bakal balik deui, ngan teu keur urusan naon deui kaharepna, sabab takdir jelema geus diguratkeun, anjen moal bisa nolak kana takdir anjen sanajan diembung-embung oge, jelema ukur boga rencana, tapi teu bisa nangtukeun. Udin teu nyangka Takehiko masih paduli kana adat istiadat jeung kabiasaan nagara Indonesia, sarta nyaritakeun masalah siklus takdir, sanajan teu sakabeh ucapana bener. Udin jadi inget ka Aki Solihin anu kungsi papanggi di Subres, manehna oge nyaritakeun masalah siklus takdir, tapi tina sudut pandang supranatural sarta wawasan anu nyukupan, jadi leuwih kaharti. Hanjakalna Udin ukur papanggi sakedeng, teuing iraha deui bakal panggih jeung Solihin, lamun sedekat Udin hayang ngobrol deui bari diuk babarengan pikeun ngagali wawasana masalah kahirupan. Kahirupan memang muter, saenggeus panggih jeung Solihin, teu mustahil kaharepna Udin bakal panggih deui jeung jelema sejen anu mirip, luhung ku elmu jembar ku pangabisa. Pon kitu oge ceuk Takehiko biu, sanajan dirina isukan balik ka Bandung, teu mustahil iraha-iraha bakal balik deui ka Jepang, masih aya waktu pikeun panggih deui jeung Nanako. Ayeuna Nanako butuh pitulung Udin, kaharepna, boa Udin anu butuh pitulung ti Nanako, Udin percaya kana hal eta, Udin netep Takehiko. Anjen jeung kuring boga impian sarta kahirupan sewang-sewangan, bener ceuk anjen, kahirupan muter, teu mustahil kaharepna urang bakal panggih deui. Takehiko ungguk, mimiti ti ayeuna, iraha wae anjen datang ka Jepang, ulah ka mana-mana, ima kuring ima anjen, banda kuring banda anjen, naon anu bisa dimanfaatkeun ku anjen, ulah asa-asa manfaatkeun, sanajan kuring boga niat nutup kerjasama jeung pengusaha ti bangsa sejen, tapi keur anjen, kuring sadia. Udin seri, kuring teu boga ambisi gede, kuring teu nyakola, pangarti bisnis kuring oge deet keneh, jadi dina hal bisnis, kuring moal kokomoan, rek saayana. Sanajan harepena sikep Takehiko geus robah, tapi keur Udin, tetep kudu waspada, Udin teu perlu ngebenyer beas keun rencana Udin kaharepna, Udin rek ngajadikeun RK Pharmaceutical sebagai sumber penghasilan utamana, anu beki lila kudu beki gede, sabab dina mangwaleskeun dendam kolotna teu cukup ku kakuatan awak hungkul, kakuatan ekonomina oge perlu ditingkatkeun deui, lamun henteu, rek kumaha nying harapan raksasa pengusaha saperti kulawarga Sutama. Kulawarga Sutama geus mampu nunjukkeun kakuatana di Jepang, kasus dibantaina kulawarga Matsumoto geus cukup pikeun nembongkeun, sakumaha kakuatan kulawarga Sutama anu sabenerna. Kulawarga Sutama lain ngan ukur didukung ku backing anu kuat ti para praktisi bela diri, tapi bisa ngamobilisasi para jawara datang ke Jepang pikeun ngamuk, lamun kakuatan ekonomina lemah, mustahil bisa kitu, dina hal ieu, Udin acan bisa nurutan. Jadi pikeun nying harapan kulawarga Sutama, teu cukup ku wani hunggul, Udin kudu siap sagalana, Udin oge masih kudu naliti katerlibatan kulawarga Subrata, lamun kabukti kulawarga Subrata oge kalibat, hartina Udin kudu nying harapan dua raksasa pengusaha di Indonesia. Sanupina ka Bandung, Udin moal wakaloba tampil deui di luaran, rek fokus ngembangkeun RK Pharmaceutical salengkah-salengkah, pikeun ngajieun karajaan bisnisna sorangan, ukur ku cara eta Udin bakal bisa nalukeun kulawarga Subrata jeung kulawarga Sutama. Takehiko teu nyahoon identitas asli Udin, komo jalan pikiran Udin, matak wani nyarita deui. Anjen geus ngabogaan RK Pharmaceutical anu jelas bakal maju, naha teu dikembangkan kana usaha sejen, contoh kana transportasi laut, pasokan minyak jeung logistik perdagangan, kabeh gumantung kana kalancaran angkutan, ekonomi dunia keur krisis, kasempetan alus pikeun moro barang murah pikeun didistribusikeun ka saantero dunya. Nagara anjen keur dina masa perkembangan ekonomi anu alus, ekspor sumber daya alam ningkat terus ti tahun ka tahun. Transportasi laut Indonesia bakal jadi kabutuhan anu paling ngadesek, lamun anjen daek ngamimitian, anjen bisa muka perusahaan shipping di Indonesia jeung nyiapkeun SDM-na, kuring bakal ngabantu nyadiakeun armadana. RK Pharmaceutical moal ngajual saham, hiji-hijina cara pikeun ngadeketan hubungan Udin jeung Nanako kudu ku cara sejen, matak Takehiko nyoba nawarkeun jasa pelayaran ka Udin, lamun Udin daek sarta Takehiko bisa mulung Udin jadi minantuna, moal aya kahariwang deui keur masa depan Nanako. Pasti Nanako bakal bisa hirup senang dina masalah ekonomi, bisa bagja oge dina masalah batina. Udin boga kakuatan jeung kamampuan, geus nyalametkeun anakna, anu leuwih penting deui, Nanako memang resepen, asal Udin daek narima, eueuh pihak anu ngarasa kapaksa. Saacana Takehiko hayang ngajodokeun Nanako ka Jiro, tapi Nanako teu resepen. Takehiko sadar cinta teu bisa dipaksakeun, ayeuna Nanako geus manggihan anu dipicintana, pas pisan anu dipilihna Udin, anu memang boga kamampuan jeung kakuatan nyata. Takehiko percaya, dina lengan Udin, itu grup bakal leuwih maju. Kabeh usahana ayeuna memang dipersiapkeun keur Nanako. Masalah kadituna bakal dijalankeun ku salakina, keur Takehiko teu masalah, asal Nanako bisa bagja, sanajan geus lain itu grup deui, tapi asetna masih dina lengan Nanako, minantu jeung katurunana, moal lumpat ka batur, warisan anu sabenerna kalumangsungan garis katurunan, lain ngaran. Udin ukur seri, tangtu kuring bakal ngembangkeun usaha ka widang sejen,
tapi saenggeus RK Pharmaceutical jadi farmasi anu diaku ku dunia. Ngadenge Udin nolak saran, Takehiko tungkul bari ngarahu, Takehiko hayang Udin buburu ngajian usaha jasa pelayaran. Lantaran prospekna paling alus tibatan jenis usaha sejena, Indonesia mangrupakan pusat pelayaran dunia. Lamun sek Takehiko warga negara Indonesia, tangtu Takehiko anu bakal ngamimitian, moal gumantung ka kulawarga Sutama, kulawarga Subrata atawa ka Udin. Ekspor jeung import Indonesia gede, lamun teu didukung ku jasa pelayaran, asa manglebarkeun, keuntungan akhirna bakal asup ka perusahaan angkutan negara sejen. Takehiko ngarti lantaran Jepang oge negara kepulauan, Takehiko geus lila terjun dina bisnis angkutan laut jeung jasa pelabuhan, tapi Jepang skalana leutik, jauh lamun dibanding jeung Indonesia anu sakitu legana. Takehiko teu mampu berkembang di Jepang lantaran permintaan ekspor impor Jepang lemah, sumber daya alam Jepang oge teu loba. Takehiko nyarita deui ka Udin, Ito grup secara bertahap bakal masrakeun operasional jeung manajemen ka Nanako. Lamun anjeun geus aya niat rek muka usaha anyar, anjeun bisa ngobrol jeung Nanako, bentuk usaha naon wae, salila saling dukung atas dasar kepercayaan jeung rasa pikanya, pasti bakal maju. Udin ungguk, lamun kuring geus aya niat, kuring pasti bakal ngomong ka Nanako. Takehiko seri, Nanako beda jeung awewe Jepang pada umumna, kuring bisa ngajamin, anjeun moal manggihan awewe Jepang anu masih kentel ku adat jeung tradisi, kalau loba ana geus kacampuran budaya barat, wajar lamun Nanako menang landian Yamato Nadeshiko, saha wae anu bisa ngawin Nanako, pasti bakal ngarasa bagja lahir jeung batin. Udin ukur ungguk, tapi teu nembalan, Takehiko nyarita deui. Anjeun jeung Nanako pasti capek saengjusna nempuh perjalanan ratusan kilometer make mobil, hadena aranjeun istirahat heula di imah kuring. Udin gogodek, kuring masih boga urusan di Osaka, kuring moal ngaganggu anjeun. Takehiko kolohok, anjeun karek nepi pisan, Osaka jauh, 500 km ti dieu, anjeun butuh istirahat jeung dahar anu cukup, kuring lain tawar gatra, jadi teu perlu era-era, ulah nepikeun ka kuring disengsrikeun ku batur lantaran teu bisa ngajamu tamu. Saacan Udin nolak deui, Takehiko mencet bel sisi ranjang bari nyarita. Tita asup Emi jeung Nanako, teu lila Emi jeung Nanako muka panto terus asup ka jero. Aya peryogi naon pa? Nanako nanya, Takehiko ngararet ka Emi. Nanako jeung Paudin rek balik ka imah pikeun istirahat, telepon kepala pelayan sangkan nyiapkeun tempat sarta hidangan sarapan anu istimewa. Mangga Kang, Emi ungguk, Udin nyarita, Pa, kuring lain nolak, tapi kuring teu bisa ninggalkeun urusan kuring di Osaka lila-lila. Takehiko ungguk, kuring ngarti, sanajan ukur sakeudang, anjeun perlu nyaho heula imah kuring, sakadar nincak bari nginum teh, saenggeus kitu mah terserah anjeun, lamun memang kekerek indit deui, kuring moal bisa ngahalangan. Nanako ungguk, leres Kang, bumi abdi teu tebih ti dieu, akang tiasa beberesih, tuang heula lajeng istirahat, pasti siang nembe angkat deui. Ningali baba jeung anak anu ngaharepkeun pisan Udin mampir, Udin akhirna teu bisa nolak. Nya lamun kitu mah hayu, tapi akang moal bisa lila. Emi manggut, lamun kitu kuring rek ngatur konvoy, hampir kabeh pangawal kulawarga sarta TMPD aya di dieu, keamanan aranjeun di jalan bakal kajamin. Takehiko ungguk ka Emi, anjeun milu, kuring mercayakeun ka anjeun pikeun ngatur sagalana keur ngajamu Pa Udin, ulah ngerakeun. Konvoy geus siap, Udin nyupiran sorangan mobilna dibarengan ku Nanako, harap jeung tukang dikawal ku puluhan pengawal kulawarga Ito sarta polisi, Emi sorangan dina mobil sejen. Sanajan Tokyo kota pangmahalna sadunia, tapi Takehiko boga imah jeung tanah pribadi di lokasi anu tenang, jauh tina karameam, imahna dirancang make arsitektur kuno ala Jepang, sanajan kacirina sederhana, tapi kesan mewah na telengit. Udin nempo bahan kai anu dipake ngabangun oge lain kai asal-asalan, jelas biaya keur ngawangunna meakeun puluhan miliar, acan dekorasina, hampir kabeh pangeusi imah bahan impor, eta oge pasti puluhan miliar. Lantaran geus ditelepon heula ku Emiti samemehna, puluhan pelayan geus ngabaris kencak katuhuan jalan ngabagiakeun kadatangan Udin, ibarat tamu agung, kadatangan Udin diistimewakeun pisan, kabeh ngabongkokeun awakna pas Udin ngaliwat, oh anu wani melong banget Udin. Nanako lempang gigireun Udin, tapi pas nepi ka panto asup, Nanako ujuk-ujuk deku harapan Udin. Sata acan lebet ka bumi, abdi kedah ngagentos sapatu akangku sendal, ieu adat Jepang, nyuhungkeun widi. Udin kerung terus gogodek, teu kudu, akang bisa ngalakukeunna sorangan, mana sendalna, ceuk Udin nagok rek muka sapatuna. Tapi ku Nanako buburu dicarek, ulah Kang, ieu tradisi, upami akang janten urang Jepang, hal sapertos kieu bakal dilakukeun ku tiap istri upami carogena uwih ka bumi. Udin kerung, di Indonesia geus lila nerapkeun kasataraan hak antara awewe jeung lalaki. Memang masih aya adat sarupa, tapi ukur di kalangan kasultanan jeung upacara kawinan hunggul. Kusabab Udin embung nyinggung perasaan Nanako, kapaksa Udin nurut, Udin ngangkat suku kencana, Nanako tanggah heula ka Udin bari imut, terus muka sapatu Udin jeung kaos kakina, suku Udin dikumbah ku cai dina baskom nu geus disadiakeun, dilapan ku anduk terus diganti ku sendal, kitu deui jeung suku katuhuna.
Saenggeus beres nanako nangtung, mangga lebet ti payun kang, cuuk nanako bari ngabongkokan awakna. Bari lempang ka tengah imah, nanako ngajelaskan. Bumi ieu yuswana 265 tahun, tiap 5 tahun diremajakan deui, direnovasi sagala kareksakan tanpa ngarobah bentuk aslina, kantos reksak parah waktu gempa ageng. Udin ungguk, Bapak anjeun sigana resep miara titinggal budaya karuhun, villa anu di Kyoto malah katempona leuwih kolot ieu. Nanako ungguk, upami anu di Kyoto, eta titinggal sepuh ti ibu, yuswa bumina memang langkung sepuh, sakitar 350 tahunan, abdi langkung betah di Kyoto, margi abdi lahir sareng ageng di Kyoto. Udin seri, anjeun bener, imah ieu karasa tenang jeung nyaman lantaran pakarangana lega jeung arsitekturna dijaga, tapi lantaran aya di pusat kota, saluaran pager geus beda deui, memang beda jeung anu di Kyoto, luar jero karasa tenang. Nanako netep ka Udin, kumargi abdi tos nyanggeman bakal ngambil alih sagala urusan bapa di perusahaan, sapurtosna kapayuna abdi bakal linggi di dieu teras, supados tiasa langkung fokus sareng caket ka kantor pusat Ito Group. Nanako nyekelan lengan Udin, abdi aya pamundut khusus ka akang keresan edunan ka hoyong abdi. Udin ungguk, naon pamenta anjeun, lamun akang sanggup, ku akang bakal ditedunan. Nanako netep panon Udin, akang ulah waka uwih ayuna. Terus, Udin ngarenjak, nepi ka iraha, pesawat akang geus nungguan di Osaka, kuduna akang balik ka Bandung peting ieu. Cipanon Nanako merebe mapai pipi, abdi moal ngaganggu kana jadwal anu tos diatur ku akang teu kedang ngangge mobil ka Osaka. Abdi tiasa nyiapkan pesawat kangge ngajajabkan akang ka Osaka, mung sajam ti dieu, janten akang tiasa nyarengan, abdi langkung lami, akang ulah lepat sangki, bapa sareng Hiroshi masih dirawat, sarengan, abdi ngarawat bapa, bibi emi kagungan caroge, moal salamina tiasa ngalayanan kapriogian bapa. Udin ungguk, paling nepi ka sore, pesawat akang indit tengah peting, jadi moal telat lamun akang indit ti dieu sore. Nanako nanya, nah kedah angkat ti Osaka, panti Tokyo oge seueur penerbangan ka Indonesia. Udin gogodek, rombongan akang make jet pribadi, sararea keur aya di Osaka, jadi pesawatna diparkir di Osaka. Tiasa teu pesawatna ka dieu heula kangge ngajemput akang, eta bakal ngahemat waktu sakang supados tiasa rada lami nyarengan abdi, cuk Nanako. Upami teu tiasa teu sawios, akang tiasa kana pesawat ka Osaka ti dieu, kantungkeun mobil akang di dieu. Udin ngahuleng sakeudeng, rencana awalna tetep make mobil ka Osaka, terus balik babarengan ti bandara Osaka ka Bandung. Tapi saran ti Nanako OGHD, Udin teu kudu capek deui nyupiran mobil jauh-jauh, pesawat bisa nyamper dirina heula ka Tokyo saacan balik ka Bandung. Wajar lamun Nanako boga kahayang kitu, Nanako pasti bakal bingung sorangan saenggeus bapana kacilakaan, katambah Udin ge hayang nyaho, naon deui anu bakal dilakukeun ku kulawarga Sutama di Tokyo. Lamun kitu, akang bisa maturan nepi ka subuh, tapi akang kudu ngabejaan heula batur-batur akang anu keur narungguan di Osaka. Nanako buburu ngabongkokeun awakna, hatur nuhun pisan kana perhatosana. Nanako ngajak Udin ka ruang makan anu dimaksud ukurana lega pisan, dekorasina kawas di restoran kelas atas. Udin ngarasa kawas keur asup ka restoran buffet ala Jepang, aya sababara chef anu keur sibuk ngajieun rupa-rupa dahareun. Nanako nanya, Kang, salira resep kana ka tuangan Jepang, upami henteu, salira tiasa mesen langsung ka koki naon anu dipikahoyong. Udin ngareret kana meja, terus nyarita, akang menta samangkok ramen. Nanako langsung nyarita ka chef pikeun ngajieun ramen. Chef Yokoyama, jienkan 2 mangkok ramen, anu hiji porsi double. Mangga non, tembal koki, di Presidential Suite Regis Tokyo, Zidan anu umurna 50 tahun geus hudang sare, harita keur ngopi bari udut, terus nanya ka asistena. Kumaha kabar Ziyu jeung Sufri, asisten buburu nembalan. Masih dina pesawat gan, sajam deui mendarat di Jakarta, tim medis tos standby di Soekarno-Hatta, sadugina ka Jakarta, duanana bakal dicandak heula ka rumah sakit. Zidan ungguk panuju, kuring hampir kalengitan 2 anak kuring gara-gara Matsumoto, sanajan kulawargana geus tumpur, tapi kuring masih kahel kana kajadian eta. Kabeh geus naon de anu dipikakahel, cuk asistena. Zidan kekerot, hanjakal kuring tenitah Rowli mawa Ryoto ka harapan kuring, hayang pisan nyacak awakna ku lengan kuring sorangan. Asisten buburu nyarita, TMPD geus curiga kajadian ieu disababkeun ku urang, pas anjeun tibra tadi, kuring ditegor, TMPD bakal mawa kasus ieu ka Dewan Keamanan Dalam Negeri. Keur panyelidikan jeung mutuskeun tindakan, kulawarga Sutama dituduh geus ngalanggar keamanan dalam negeri Jepang. Ngalanggar keamanan dalam negeri, Zidan jebi, maehan Matsumoto dianggap ngalanggar keamanan, terus tindakan Matsumoto anu geus loba maehan batur dianggap naon, pan leuwih parah keneh manehna. Enya, tembal asisten, tapi dianggapna tindakan urang kejem teuing, tanpa koordinasi langsung main hakim sorangan, jadi mutuskeun bakal nyalidik nepikeun ka kabeh kasus beres kaungkap sarta kanyahoan saha anu bener jeung salah. Asistena ngarahu,
Bandara jeung sababaraha kota di Sabudrana dinyatakan dina kaayaan darurat, pameriksaan pendatang makin diperketat, malah jet pribadi dilarang ninggalkeun Tokyo. Zidane kerung, jadi bandara mana anu masih aman, asistenan nembalan. Ukur Osaka anu jarakna 500 km ti dieu, Zidane ungguk. Lamun kitu buburu pulangkeun kabeh jawara ka Indonesia, titah nyebar ngaliwatan rute anu beda, terus mumpul di Osaka, telepon ka Jakarta sangkan ngirim pesawat deui ka Osaka pikeun ngajemput. Siap gan, terus kumaha jeung anjeun sorangan, asisten nanya. Kuring teu rusuh, Zidane seri, Takahashi lemah, Ito lemah, Matsumoto oge tumpur, jadi Tokyo aman, kuring masih rek di dieu nepi ka 2 poe kaharep. Ohnya, Zidane ngararet ka asisten, siapkan hadiah keur ngalongok pasien, kuring rek nempo Takehiko ka rumah sakit, ukur manehna hiji-hijina harapan urang pikeun ngajalin kerjasama pelayaran jeung pihak pengusaha Jepang. Nanako jeung Udin sarapan bareng, langit di Tokyo mimiti bengras. Kang, kamar tos disiapkeun, saena akang istirahat heula, sawewengi akang teu acan kulem pisan, cuk Nanako. Akang acan tunduh, Udin seri, piraku teu tunduh, Nanako kolohok. Ti kawit ngalawan ninja Tenglin Tanagi akan dikuras teras, ngalawan ninja Iga teras jupiran 450 km ka dieu. Udin seri, anjeun oge teu istirahat, anjeun teu cape. Nanako ngarenjak karek sadar, aiha, muhunnya Kang, abdi oge teu ngaraos tunduh, teu ngaraos cape, naha ieu efektina landong anu dileuweut ku abdi. Udin ungguk, enya, ubar eta lain ukur nyehatkeun anu gering, tapi nambahan stamina, anjeun moal gampang cape, pon kitu deui akang. Nanako curing hak, landong anu luar biasa, RK Pharmaceutical pasti bakal janten farmasi terkenal di dunia. Udin seri, ubar eta teh diproduksi massal, jumlahna terbatas, moal aya di pasaran, mangrupakeun titinggal karuhun bangsa Indonesia, kabeneran weh akang boga. Padahal lain teh bisa diproduksi, tapi memang bahan ubarna hese jeung cara ngajieuna kudu ngagunakeun tanaga spiritual anu nguras tanaga. Energi spiritual anu dimaksud mangrupakeun aura anu bisa ngajieun besi jadi hipu, saperti cara anu dipake ku para empu zaman baheula dina ngajieun keris, cukup ku diurut jeung dipencetan tanpa kudu dibelem jeung ditembah, besi bisa diobah jadi keris pusaka. Jeung deui mustahil ubar anu boga kakuatan sarupa kitu diproduksi massal, bakal genjleung jeung bakal goreng pangaruhna keur perkembangan medis dunia. Nanako ngarau ngadengena, manglebarkeun, ubar sakitu alusna anu mangfaat pikeun nulungan jelema tapi langka, Udin ngararet jam terus nyarita. Akang rek nelepon heula babaturan di Osaka sangkan pasawatna bisa ngejemput akang ka Tokyo. Nanako ungguk, terus Udin ngaluarkeun ponselna nelepon Isak. Juragan aya di mana? Isak nanya, kuring di Tokyo, tembal Udin. Wah, Isak kadenge bingung, sanes nuju di Kyoto, naha ujuk-ujuk aya di Tokyo. Babaturan kuring boga masalah, jadi kuring perlu ngabaturan ka Tokyo, kumaha kondisi di Osaka mang, tembal Udin. Sadayana tos beres, kantun ngantosan instruksi juragan, iraha tiasa sasarengan uwi ka Bandung, tembal Isak. Justru kuring nelepon ayeuna keur ngaroba jadwal, lantaran kuring masih boga urusan di Tokyo, kumaha lamun subuh kabehanana ka Tokyo deui, jemput kuring terus babarengan ka Bandung ti dieu, cuk Udin. Memangna juragan teu acan uninga, ngawitan dinten ieu, sadaya jet pribadi sareng charteran teu tiasa lebet atanapi kaluar ti Tokyo, cuk Isak. Naha, aya naon mang? Udin nanya. Tokyo sareng kota di Sabudrana dinyatakan dina kaayaan darurat saatosna aya sababaraha kali kajantenan anu nyababkeun puluhan jalmi janten korban. Saurna aya kaitana sareng serangan ti pasukan nagara sanes atanapi terorisme. Mung Osaka bandara hiji-hijina anu masih aman, tembal Isak. Udin langsung faham kana kondisi anu keur lumangsung, pasti aya kaitana jeung kulawarga Sutama anu geus ngabantai kulawarga Matsumoto. Ieu kasus HAM berat, lamun kejahatan biasa, TMPD pasti bakal mereskeun ku cara hukum normal. Tapi ieu geus ngalibatkeun nagara sejen bari jumlah korban jiwana oge loba, jelas bakal dianggap ancaman keur nagara Jepang. Katempo pihak TMPD geus mimiti serius naliti hal ieu, pasti rombongan kulawarga Sutama bakal ditewakan pikeun ngajalanan proses hukum internasional. Lamun kitu tungguan di Osaka, kuring ti dieu sore make mobil, tembal Udin. Di Osaka masih hujan salju, bahaya upami nyeutir nyalira bari tebih, kantun keun mobil, angge penerbangan domestik weh ti Tokyo ka Osaka, sajam oge dugi, cuk Isak. Jadi penerbangan domestik masih bebas, Udin nanya. Kangge dinten ieu masih bebas, Tokyo moal mungkin ngalakukan pemblokiran sakaligus, pasti bakal dilakukan bertahap, ayeuna akses di luar negeri ditutup pula, tapi domestik masih dibuka, cuk Isak ngajelaskeun. Alus, kuring jam genep burit indit ti dieu, diperkirakan jam 7 geus nepi ka Osaka, jam 8 peting langsung balik ka Bandung, cuk Udin. Manggagan, upami kitu abdi bade ngatur rombongan supados tiasa siap-siap di bandara Osaka tabu 7 wengi ieu. Teras ngantosan salira sumping, tembal Isak. Sip mang, cuk Udin bari nutup telepon. Aya naon Kang? Nanako buburu nanya. Udin ngejelaskan kondisi di Tokyo sesuai jeung informasi anu katarima ti Isak biu.
Upami kitu abdi bade mesen tiket pesawat anu jam genep ka Osaka, Cuk Nanako bari ngaluarkan ponselna mariksa jadwal keberangkatan pesawat Tokyo Osaka. Iya aya anu jam 5 langkung 40 menit, dugi ka Osaka jam genep langkung 40 menit, kinten-kinten kumaha Kang? Enya, eta we, tembal Udin Nanako nanya, mana nomer pasporna Kang, abdi bade mesen tiketna, teras jajab salira ka Bandara Sonten. Hatur nuhun, Cuk Udin manggut bari nembongkeun nomer pasporna. Akang teu kedah nganuhungkeun, Nanako seri, akang bade nyandak oleh-oleh Jepang kangge kulawargi di Bandung, upami bade, hayu urang balanja heula sasarengan, sakantuunan makan siang di luar. Sabab memang aya pesenan ti Lastri jeung Udin oge kudu mereka icih sarta mardi, akhirna Udin ungguk. Hayu, kabeneran akang teu nyaho tempat balanja di Tokyo. Hayu urang ka Ginza Kang, tembal Nanako bari nangtung. Tapi rencangan abdi heula ka rumah sakitnya, jajab tuangan kangge Bapa. Udin ungguk, Nanako ngadatangan chef sangkan nyiapkan daharan ka resep Takehiko keur bawaan ka rumah sakit, sedangkan Udin meakeun heula ramen porsi doublena. Beres sarapan Nanako nungtun Udin ka ruangan sejen, terus ngajak Udin diuk dina tatami harapan meja teh, malam hio, nyiapkan sacangkir maca keur Udin terus ngadoa. Beres ngadoa Nanako nyokol laptopna, terus nyarita ka Udin. Kang, abdi bade marios heula laporan keuangan sareng informasi rincin Ito Group, ieu bakal janten rutinitas abdi kapayuna, upami akang ngaraos bosen di dieu, nyarios ka abdi. Udin ungguk, sing tenang, ulah ngarasa kaganggu ku akang rek main game heula dina ponsel. Udin sabenerna teu resep main game, eta sakadar alesan ka Nanako, tapi Udin tetep nempoan ponselna mariksa berita anu dirilis dina internet, khususna berita lokal Tokyo. Nanako jongjon muka laptop sarta login make sandi akses rahasia ka website Ito Group, sanajan rahasia, tapi Nanako teu nyumput ti Udin anu diuk harepena. Udin nempoan sababaraha berita anu keur jadi sorotan, aya hiji berita anu rada narik perhatiana. Berita eta nyebutkeun yen sababaraha insiden anu terjadi salila 3 poe noron di Tokyo diklaim ku Yamaguchi, nyaeta salah sahiji di antara 3 gangster mafia terkenal di dunia, kakuatanna sajajar jeung gangster Itali. Siganna Yamaguchi ngaluarkeun pernyataan eta lantaran dibayar ku kulawarga Sutama. Kulawarga Sutama memang terlalu gagabah, wani ngajieun kaributan gede di nagara batur, jadi wajar lamun sagala kasalahanna ditemblekeun ka gangster Jepang sorangan sangkan terjadi konflik antar dua negara. Lamun eueuh anu ngaklaim, kulawarga Sutama pasti bakal di blacklist ku Jepang, kaharepna moal diijinan deui datang ka Jepang pikeun usaha naon wae. Di imah kulawarga Subrata di Jakarta, akina Udin, Agus Subrata keur rapat kulawarga ngabahas berita anu sarua, Agus katempona gumbira pisan, bari mulak-malik tablet, Agus nyarita. Ayeuna kulawarga Sutama diambang kahancuran, kerjasama acan dinegosiasikeun tapi kaburu 2 incuna diculik jeung hampir paeh. Ayeuna Jepang kasinggung, jelas kaharepna kulawarga Sutama bakal di blacklist ku Jepang, moal bisa datang deui ka Jepang pikeun ngalakukeun naon wae. Memang ngerakeun, ngalakukeun kajahatan di negara batur, Cuk Wardi. Hanjakalna inkuna aya anu nyalametkeun. Coba lamun bener-bener diparehan, kulawarga Sutama pasti bakal lemah. Sabab incu andelana anu dianggapna mampu mawa usaha kulawarga geus paeh, saha anu rek diandalkeun deui, Cuk Warsan. Bener, Agus ngarahu, sanajan Aceng masih mampu sarta boga kawani, tapi manehna geus kolot, Zidan HD, tapi pangalamanna kurang, eleku anak-anakna, diharepen Warman, Zidan eueun nanaonan, pamajikanana anu kagegeloan bogo ka Warman tapi ditolak wae, akhirna nyerah, terus dikawin ku Zidan, lamun Warman aya keneh. Kulawarga Sutama lain lawan kulawarga urang. Ngadenge Agus masih kene ngabahas Warman saolah-olah masih tetarima, Warsan nyarita. Pa, Warman geus ranan ngabahas wae ka alusan Warman teh atuh, fokus mikiran kaharepna, ulah ngelukeun wae mangsa ka tukang. Wardi satuju, enya pa, urang pan keur ngabahas Ziyu jeung Zufri, nah bet lumpat ka Warman. Agus ungguk, bener, Bapak salah, hampura, ayeuna lengkah kulawarga Sutama di Jepang geus saret lantaran polahna sorangan. Kasempatan alus pikeun urang ngalengkah ngawujudkeun rencana pelayaran, kumaha nurutkeun aranjen. Warman jeung Wardi silih reret panuju, bener, waktuna kulawarga urang anu maju, bisnis transportasi laut anu dirintis ku kulawarga Sutama jelas gagal total, waktuna urang maju pikeun ngarangkul kulawarga itu. Agus ungguk, lakukan secara lalaunan, ulah kaambeu ku kulawarga Sutama lamun urang rek ngadeketan kulawarga itu, anu engkena malah maranehna jadi ngarasa kasinggung ku urang. Cynthia nanya bari bingung, Pa, kulawarga Sutama keur keunaku masalah gede di Jepang, lamun urang ujuk-ujuk datang ke Jepang dina kondisi kieu, jelas kulawarga Sutama bakal curiga jeung bakal nyaho lamun urang boga niat rek ngadeketan kulawarga itu. Agus seri, ngaranna oge persaingan bisnis, asal ulah ngajebe beja sacara langsung, perkara dicuriga mah teu nanaon. Warsan kolohok, hartina urang bakal muka konflik jeung kulawarga Sutama, bakal jadi masalah gedepan. Agus ungguk,
kuring ngarti, matakna maraneh dikumpulkan ku kuring ayuna di dia, nyaeta pikeun ngabahas resiko eta. Naon rencana Bapa? Warsan nanya. Agus sacara tersadar gogodek bari mikiran Warman deui. Lamun Warman aya keneh, Warman pasti geus boga solusi nu alus. Tara nepikeun ka Malik nanya kawas Warsan biu. Agus ngarahu bari melong ka Warsan. Anjeun anak kuring pangkolotna, tapi kapinteran anjeun masih deet nepikeun ka kudu Malik nanya. Coba siga Warman atuh, ajukeun heula saran atawa usulan anjeun sorangan, karek dibahas babarengan, ulah jadi dibalikeun deui ka kuring. Benget Warsan langsung berem, tapi buburu nyumbutkeun perasaan kasinggungna. Agus nyarita deui, denge keun, sanajan kulawarga Sutama loba. Tapi ukur Zidan jeung dua anakna anu boga kamampuan diplomasi. Utamana Ziyu, kecerdasan otakna acan aya anu nandingan, lamun Aceng mundur, pasti urusan kulawarga bakal ragrag ka Zidan, ti Zidan bakal turun ka Ziyu jeung Zufri, tas Ziyu saurang awewe, pasti urusanna bakal dijalankeun ku salakina, jadi maksud kuring, saha wae salakina, eta bakal jadi kekuatan panangtu kadua kulawarga Sutama kaharepna, kunaon disebut kadua, sabab kulawarga Sutama bakal kabagi jadi dua kekuatan, salakina Ziyu jeung Zufri. Warsan ngadengekeun kabeh omongan Agus, terus nyarita. Bapa pan geus nyarita rek besanan jeung Aceng sarta rek ngawinkan salah saurang di antara turunan Subrata pikeun ngawin Ziyu, tapi eueuh anu cocok. Ceuk saha eueuh anu cocok, pan geus disebutkeun, anu leuwih pantes Iwalti Udin, anakna Warman, tembal Agus. Warsan nyarita deui, tapi ceuk Asep, si Udin moal daek balik deui ka kulawarga urang, nah ngewa. Masalah ngewa, jelema anu bisa nganilai esi hatena kecuali geus aya ucap tina sungutna sorangan, tembal Agus. Wardi buburu nanya, "Pa, anjeun boga niat mawa si Udin balik deui ka kulawarga urang?" Agus ungguk, "Nya, tapi kuring acan manggi alasan anu jelas, kuring masih bingung kumaha cara ngajakna." Warsan jamedut teu panuju, "Pa, si Udin geus ninggalkeun kulawarga salila 18 tahun, hatena geus moal sajalan deui jeung kulawarga urang, pikirkeun hal eta, ibarat awi anu geus kapalang bengkok lantaran teu dirawat, sadatangna ka dieu kudu dilelempeng heula, ngarobah watak jelema pan teu gampang." Agus seri, "Anjeun geus teu kudu mapatahan kuring geus mercayakeun ka Asep pikeun ngawarah, meuli Bima Raya Group pikeun dikelola eta pan salah sahiji warahan pikeun ngabangkitkeun naluri bisnisna, jadi ulah salempang ngeunaan hal eta." Kumaha lamun si Udin kekeh embung balik, Warsan nanya deui. Agus ungguk, moal salilana kekeh, hate jelema moal angger, ayeuna teu daek, saha anu nyaho isukan daek, sanajan nepi ka 10 tahun kaharep pasti kukuring bakal ditungguan. Warsan, Wardi jeung Arta anu tara ngomong sama sakali ukur bisa kukulutus jero hatena ngadenge omongan bapana, hal anu paling dipikasieun memang kadatangan Udin, sabab bakal mangaruhan kana porsi warisan anu bakal katarima ku maranehna saupama Agus maot. Ku diberena Bima Raya anu harga asetna 1 triliun sarta duit cash 100 miliar oge geus ngajieun anak anu sejen sirik, sabenerna tanpa balik deui oge, bagian Warman geus dicokot ku anakna, nah ayuna anakna kudu diondang deui balik, bari rek dimanfaatkeun pikeun ngawin Ziyu, jelas lamun laksana, bakal jadi ancaman gede pikeun nu sejen. Agus ngareret ka Cynthia, "Cynthia, anjeun rek dibere tugas ku Bapa." "Mangga Pa, tugas naon?" Cynthia ungguk, Agus buburu nyarita. "Indit ka Bandung." Longok Udin terus nyarita baik-baik, tanyakan naha boga niat balik ka kulawarga atawa moal, lamun daek, bawa langsung, urang ngariung di dieu, nguruskeun bisnis kulawarga Subrata babarengan. "Mangga, enjing abdi ka Bandung," tembal Cynthia, "tapi Udin tos nikah, naha candak oge sareng garwana." Agus gogodek, "Ulah, teu pantes awewe ti kalangan rakyat biasa nincakeun sukuna di kulawarga urang sabage minantu, titah cereikeun heula." "Mangga, upami kitu abdi kedah pendekatan sacara persuasif, teu tiasa sakaligus, urang alah heula hatena," tembal Cynthia. "Terserah anjeun, kuring mercayakeun ka anjeun," ceuk Agus panuju. Warsan jamedut teu suka, tapi teu wani ngabantah kana kahayang Agus, buburu mengparkeun omongan. "Pa, kumaha masalah ke Jepang, naon anu kudu dilakukeun ngaran teu nyinggung kulawarga Sutama?" Agus ungguk, "Teu kudu loba jelema kawas kulawarga Sutama, cukup indit saurang langsung ngepungan Takehiko." "Kumaha lamun kuring anu indit?" ceuk Warsan, "Teu bisa," tembal Agus. "Naha," Warsan kerung, Agus ngajelaskeun, "saacana kulawarga Sutama ngirim budak ngora pikeun ngalalanya." Agus ngareret ka anakna Warsan, "Saenggeus makan siang, anjeun anu indit." Incuna ungguk, "Mangga Ki, tapi sapendakna sareng Takehiko, naon heula anu kedah dicarioskeun perkawis proyek." Agus gogodek, "Teu kudu ngomong naon heula masalah proyek, anjeun cukup datang mawa oleh-oleh ti kuring, penta nomer kontakna terus balik deui ka dieu." "Mung kitu hungkul?" Incuna nanya, "Enya," Agus ungguk. Indit jauh-jauh pikeun ngabahas kerjasama kaciri teuing kuring anu butuh, tapi lamun ukur mere hadiah bari ngalongok anu gering, eta geus nunjukeun perhatian anu tulus ti kulawarga urang, hatena pasti kagugah.
Warsan ungguk, bener pa, ku cara kitu, kulawarga Sutama moal langsung nyuriga. Urang butuh pendekatan heula samemeh kana intina, Agus ungguk. Sabab pagawean nanako numpuk, jadi udin teu bisa kamana-mana salian nungguan, saenggeus dua nana makan siang sarta daharan kerbawan ka Takehiko oge geus sadia, dua nana arindit ti villa ka rumah sakit. Di rumah sakit, Zidan dibaturanku dua pangawalna datang ka bangsal Takehiko bari mawa hadiah. Takehiko awalna nolak kadatanganna, tapi lantaran diomongan ku Emi yen niatna ukur ngalongok, akhirna ku Takehiko diizinan asup. Di jero Zidan langsung ngajak sasalaman terus nanya. Geus lila kuring ras ka Anjen, nying harapan masalah anu sakiu beratna, Anjen masih katempo sehat jeung sumanget sanajan kudu tanpa daksa. Takehiko ungguk, di mata Takehiko Zidan saurang psikopat anu boga banget dua. Sopan harapan tapi tukangan bisa robah jadi sato, hancurna kulawarga Matsumoto, hiji contoh nyata akibat kejahatan Zidan. Zidan, tesangka Anjen daek ngalongok kuring, sok diuk. Zidan ungguk, terus diuk dina kursi gigiran ranjang Takehiko. Akhir-akhir ia memang kuring sibuk pisan di Jakarta, jadi ukur bisa ngirim barudak kuring pikeun datang nepungan Anjen, kuring teu nyangka bakal loba kejadian anu teu dipiharap di Tokyo, kukituna, hampura kuring. Kemampuan akting Zidan memang alus, lamun Takehiko teu nyaho kana sifatna, pasti bakal gampang katipu ku penampilan jeung kasopanana. Sanajan geuleun nempona, tapi Takehiko teu nembongkeun kacecepna. Kuduna Anjen ngabejaan heula kuring sangkan kuring bisa ngatur jelema pikeun ngajemput Anjen ka bandara terus nyiapkan hotel keur Anjen, kuring teu nyangka Anjen malah datang ka rumah sakit. Zidan seri, ukur hal letik, Anjen jeung kuring sarua pengusaha, kaharepna bakal loba bentuk kerjasama anu bisa dirumuskeun babarengan, sebagai rekanan bisnis, geus sakuduna Anjen jeung kuring saling merhatikeun tanpa nyusahkeun. Ningali sifat munafikna Zidan, Takehiko ngadadak murel hayang utah. Anjen bener, memang teu kudu terlalu kaku, Zidan ungguk sugema, terus nyarita. Sanajan kaayan di Tokyo kacau salila 3 poe ieu, lain hartina masalah kerjasama oge kudu eren, ngan ku sabab kulawarga Takahashi geus eueuh peluang, Anjen anu kapilih ku kuring sebagai mitra utama. Takehiko langsung ngarti kamana lumpatna ucapan Zidan, seolah-olah Zidan keur nepak dada bari nyebutkeun, yuh, gara-gara aing kulawarga saingan Anjen geus disingkirkeun, kari Anjen anu boga peluang hade pikeun kerjasama jeung aing. Tapi Takehiko teu nganggap kejadian ieu jadi hutang budi ka kulawarga Sutama, sabab salamutna jeung lepasna Takehiko tina fitnah, sapinuna lantaran bantuan Udin, lain bantuan ti Zidan. Zidan sorangan kuduna ngarasa kahutangan budi ku Udin, sabab dua anakna geus disalametkeun ku Udin, pelakuna kanyawan oge lantaran jasa Udin, lamun dua anakna diarantep, tangtu ayuna geus jaradi mayit, pelakuna oge acan tangtu kapanggih. Takehiko ngarahu, berka keur kuring bisa keneh hirup ayuna, tempo suku kuring, lamun teu disuntrungkeun ku asisten kuring tina flyover, lain sakadar suku anu ruksak, pasti nyawa kuring oge ngalayang lantaran diparehan. Ucapan Takehiko geus jelas hayang negeskeun ka Zidan yen salametna dirina lain lantaran kulawarga Sutama, tapi lantaran jasa ti asistena. Takehiko nyarita deui, anak kuring oge disergap ku ninja di Kyoto, untungna aya anu nyalametkeun, lamun henteu, nasib kuring moal beda jauh jeung maci, kuring paeh, anak kuring oge paeh. Takehiko netep ka Zidan, kuring ngadenge anak-anak Anjen oge aya anu nyalametkeun lin. Zidan kaciri jamedut, terus ungguk, Zidan ngarti Takehiko keur nyangkal sakabe omongan anu saolah boga jasa gede ka Takehiko. Nyatana Zidan oge teu bisa nyalametkeun nyawa anakna sorangan, sacara teu langsung Takehiko keur nyarita. Lain maneh anu nyalametkeun kuring, tapi batur, justru anak maneh oge disalametkeun ku batur. Sanajan teu panuju kana ucapan Takehiko, tapi hate letikna mah Zidan oge ngaku ucapan Takehiko bener, anak-anakna memang disalametkeun ku batur, lain ku dirina atawa ku jelema-jelema kapercayaana. Malamun sepanggih, Zidan hayang ngarekrut jelema eta pikeun jadi bade gana, keur ngajaga kasalametan kulawargana, jarang jelema anu boga kamampuan jeung kakuatan model kitu. Malah Zidan ngadengeti si yen jelema anu nyalametkeunna sabenerna tamuna nanako anu sacara tengah aja datang pikeun ngabasmi ninja iga, lain rek nulungan, jadi sacara teu langsung, sabenerna Zidan anu ditulungan ku Takehiko. Anu jelas Zidan nyaho yen anu geus nulungan anakna urang Indonesia keneh, Zidan jeung Rowli geus boga niat pikeun neangan informasina, ngan ku sabab TMPD jeung Departemen Keamanan Dalam Negeri hayang newakan kabeh jawara anu dibawana, Zidan jeung Rowli teu jadi neangan informasi Udin, Rowli dititah balik ti heula keur ngahindar ngara teu katewak. Lamun aya anu katewak, geus pasti hukumanna berat, lamun lain hukuman mati pasti bakal dihukum saumur hirup, Zidan embung lamun Rowli katewak. Jelema anu nyalametkeun anak kuring cenah tamu anak Anjen, pasti Anjen wawuh pan. Takehiko gogodek, kuring oge hayang wawuh, tapi hanjakalna identitasna wae kuring teu nyaho. Kuring oge nanya ka anak kuring, cenah ukur wawuh saliwat di Bandung waktu kompetisi sanda, lamun kuring parang panggih, kuring oge hayang ngarekrut jadi badega kuring.
Zidane kerung, Takehiko teka ciri siga anu keur ngabohong, sigana memang bener, Takehiko oge teu nyahoun, tapi naha datang tatamu jauh-jauh ke Jepang jeung daek nyalametkeun nanako, naha memang ukur kabeneran sarta boga kabiasaan tutulung ka batur, atawa memang orang Indonesia anu geus lila merantau di Jepang. Zidane netep ka Takehiko, kuring datang ka dieu salian ngalongok anjeun sakalian hayang ngobrolkeun masalah kerjasama, niat anu saacana kungsi dibahas ku anak kuring ka anjeun, kumaha nurutkeun anjeun. Takehiko ungguk, tingali kondisi fisik kuring ayeuna, cuk dokter cagaurna butuh 6 bulan dirawat di dia, saterusna kudu loba istirahat di imah, sigana keur sataun kaharep kuring moal bisa fokus kana usaha naon wae, hadena pending heula niat anjeun nepi ka taun harap, saeng geus kuring siap, kuring bakal ngabejaan anjeun. Zidane kerung, hatena teu panuju kana jawaban Takehiko, tapi Zidane oge nyaho memang Takehiko karek beres diamputasi, perban masih ngabelit sukuna, memang kurang pantes ngabahas kerjasama dina kaayaan siga kitu. Komo deui anakna Takehiko anu masih ngorek keneh, malah leuwih ngorati Ziyu, asa moal pantes urusan gede kieu dipasrahkeun ka anakna. Zidane akhirna nyarita. Anjeun memang kudu istirahat, lamun anjeun geus cager, hayu urang teruskeun obrolan masalah kerjasama, kumaha? Maksud kuring memang kitu, Takehiko ungguk, Zidane seri. Lamun kitu, kuring nungguan beja ti anjeun, tapi aya hiji hal anu perlu anjeun nyaho. Naon teh ya? Takehiko nanya. Zidane ngajelaskeun, kulawarga Subrata ti Jakarta oge boga niat anu sarua, sigana manehna oge bakal datang nepungan anjeun, tapi kekuatan ekonomi kulawarga Subrata jauh sahandapan kulawarga kuring, jadi leuwih hade tolak, kerjasama jeung kulawarga kuring bakal leuwih nguntungkeun. Takehiko ungguk bari seri, kuring nyaho, kulawarga Subrata acan boga pangalaman sama sakali dina widang transportasi, jelas kulawarga Sutama leuwih unggul. Zidane seri, syukur lamun anjeun geus nyaho, jadi kuring teu perlu panjang lebar deui nyarita. Takehiko ungguk, pokona anjeun kudu percaya ka kuring, lamun kuring geus siap, anjeun pasti dibejaan. Zidane seri, alus, kuring ngarasa regreg ngadengena. Takehiko nanya, iraha anjeun balik ka Indonesia? Zidane ngajelaskeun, sabab narita masih ditutup, pesawat kuring kajebak teu bisa keluar, lamun 2 poe kaharep masih kieu keneh, kapaksa kuring balik make penerbangan sipil. Takehiko ungguk, masalah anu dijieun anjeun gede teuing, anu akhirna jadi sorotan pamarentah. Zidane gogodek, TMPD jeung Departemen Keamanan Dalam Negeri memang tegablek mata, kajahatan Ryoto leuwih parah, bakal leuwih loba jelema anu dipaehan ku manehna lamun kuring teu buburu turun tangan, kuduna pihak Jepang nganuhungkeun ka kuring. Zidane ngararet ka Takehiko, anjeun oge korban Ryoto pan, lamun Ryoto diantep hirup, sanajan anjeun keur di rumah sakit, pasti bakal terus diuudak, nepi ka ayeuna anjeun jeung anak anjeun acan tangtu bisa sare tibra, saeng geus maehan anjeun sakulawarga, teuing sabaraha jelema deui anu bakal jadi korban saterusna. Takehiko hookeun ngadenge Zidane anu kandel banget, masih wani ngagulkeun kahebatan dirina bari ngarendahkeun sistem keamanan Jepang. Takehiko kukulutus jero hatena. Dasar tegablek ka era, anjeun ngabantai Matsumoto sakulawarga tanpa pandang bulu, nepikeun ka barudak lalemet keneh di parehan, sakola di mana anjeun nepikeun ka moral dasar kamanusaan sarta keadilan teu dipalire deui, hayang kuring nganuhungkeun ka anjeun, kelaanan. Takehiko ungguk, anjeun bener, lamun Ryoto hirup keneh, kuring memang moal bisa tibra sare, bisa jadi ayeuna geus paeh ka asup anak kuring. Zidane ungguk, nu matak, sugan we, akhirna TMPD jeung Departemen Keamanan Dalam Negeri ngarti kana jasa kuring. Takehiko ungguk bari hatena mah nyarekan, dasar koplok, beki dipuji, beki asa aing pangbenerna. Zidane ngararet kana arlojina terus nyarita bari mikeun hadiah anu geus disiapkan samemehna. Anjeun kudu loba istirahat, ieu kuring mawa sababaraha ubar herbal asli Indonesia. Mudah-mudahan anjeun gancang cagar, omat bejaan kuring lamun anjeun geus siap. Takehiko ungguk, pasti kuring bakal ngabejaan anjeun. Alus, lamun kitu kuring pamit, cuk Zidane seri terus nangtung. Takehiko ungguk, hatur nuhun, hati-hati di jalan pa. Zidane nepak tak Takehiko, anjeun oge hati-hati, jaga kesehatan, ngaraka harepna bisa dipanggikeun deui jeung kuring pikeun ngobrolkeun masalah kerjasama. Takehiko ngararet ka Emi, antar Zidane keluar. Emi ungguk, Zidane nyalaman Takehiko terus ngalengka keluar di barengan ku Emi. Udin jeung Nanako karek nepi ka rumah sakit, dua nana nangtung di harapan lawang lift, nungguan lift turun. Emi nganter Zidane, asisten jeung dua pangawalna nepi kana panto lift. Kuring ukur bisa nganter nepi ka dieu, Zidane ungguk. Teu nanaon, anjeun kudu balik deui ka bangsal bisi Takehiko butuh nanaon. Emi ungguk terus ngabongkokeun awakna, hati-hati di jalan pa. Zidane ungguk terus asup kana lift. Dina jero lift Zidane nanya ka asistena. Kumaha nurutkeun anjeun masalah Takehiko, asistena kerung terus nembalan. Siga anu ngarasa sieun ku anjeun gan, bener, Zidane ungguk. Jelas sieun ningali kulawarga Matsumoto dihancurkeun ku kuring, memang tindakan kuring rada kaleuwihi, tapi aya alusna,
Takehiko moal wani gagabah ka kuring, justru lamun Matsumoto teu dibantai, bakal kaciri yen kulawarga Sutama lemah, moal aya anu sieuneun. Ku kajadian eta, juragan yakin Takehiko masih daek kerjasama, asistena nanya. Zidan ungguk, janjina nepi ka sukuna jagar, urang tempo we heula, kuduna moal wanien hianat. Pantau lift akhirna muka di lantai hiji, asistena maju tihula, terus mere jalan ka Zidan. Mangga juragan, pas pantau lift muka Udin mere jalan ka Nanako sangkan asup tihula. Tapi ti jero kaluar Zidan, langsung patetep-tetep jeung Udin. Zidan rada kerung, sabab bebengetan pamuda harapena asa mineng nempo. Udin oge sanajan teu wawuh, sabab panon Zidan melong bari kerung ngajadikeun Udin waspada. Benget Zidan terus dipelong, lalaki harapena saumuran jeung Mardi, tapi bengetna prenges teu someah, malah katembong angkuh. Saenggeus Zidan, asisten sarta dua pangawalna kaluar, Nanako ngalengkah asup kana lift dituturkeun ku Udin. Tapi panon Zidan telesot melong Udin, nepikeun ka pantau lift nutup. Aya naon gan, asistena nanya, aneh, kuring asa mineng nempo pamuda anu biu, tembal Zidan. Anjeun boga kenalan di Jepang, asisten nanya, Zidan ungguk. Loba kenalan mah, tapi anu umurna ngora keneh kitu, siganna saumuran jeung Zufri. Sanes rerencangan Zufri, asistena nanya deui, lain, tembal Zidan kerung. Bengetna mirip jeung kawauhan kuring baheula, kawauhan baheula, saha, asistena oge kerung. Anjeun inget ka Warman, Zidan malik nanya, ti kulawarga Subrata, cuk asistena. Enya, tembal Zidan. Zidan moal pernah poho kana bebengetan Warman. Salian saingan dina bisnis, Warman oge saingan dina ngarebut hate Liona dinata, untungna Liona anu dipikahayang ku Zidan teu ditarima ku Warman. Akhirna Zidan anu menang, Liona nyaeta awewe anu ayuna jadi indungna Zufri jeung Ziyu. Harita Liona bogohan pisan ka Warman, Zidan nepikeun ka bebeakan pikeun mikat hate Liona. Tapi tetap ditolak ku Liona lantaran kekehayang ka Warman, sanajan nyaho Warman geus boga tunangan nyaeta Margaret Angia, tapi Liona kekeh, nepi ka sadia jadi pamajikan kadua atawa nungguan nepi ka Warman nyereikeun Margaret. Zidan ngagunakeun sagala cara pikeun meuli hate Liona, tapi tetap ditolak, malah Liona wani nolak di harapan jelema loba, hampura, kuring teu bisa narima cinta anjeun salila Warman acan ngucapkeun nolak kuring. Kulantaran Warman acan ngucapkeun nolak, sakitu geus tunangan, Liona masih nunda harapan ka Warman. Zidan moal pernah poho kana kajadian eta, dirina ngarasa diwiwirang ku Liona gara-gara Warman, ti harita Zidan cecep pisan ka Warman. Saterusna Warman kawin ka Margaret di Jakarta, harita Liona terus-terusan ceri ka nyenyerian nepikeun ka 40 poe teu kaluar ti kamarna. Zidan mawa kembang ka ima Liona unggal poe bari ngarenghik sangkan Liona daek kaluar nepungan sarta narima cintana, teu karasa 40 buket kembang nepikeun ka numpuk di luar kamarna, hiji ge anu ditarima, akhirna kadatangana anu ka 40 hiji poe karek Liona daek kaluar, daek narima cintana. Liona jadi begang, panona carindul, kaluar ti kamar bari leles tanpa ngucapkeun kalimah nanaon, tapi kembang dina lengan Zidan ditarima. Saenggeus diuk duaan pabetem-betem salila sajam akhirna Liona nanya ka Zidan. Lamun saumur hirup kuring teu bisa mopohokeun Warman, anjeun tetep bakal ngawin kuring. Sanajan bari kekerot ambek, Zidan nembalan, enya, kuring sanggup. Akhirna Liona jeung Zidan tunangan. Sabulan saengjusna langsung kawin. Malam pertama Zidan nepikeun ka teu bisa sare lantaran Liona terus ceri mikiran Warman. Anu dipikasieun ku Zidan Liona terus-terusan nyebut ngaran Warman. Ternyata bener kajadian, nepi ka peting katilu Liona terus ceri bari nyebut ngaran Warman. Nepikeun ka akhirna Zidan ambek terus Liona anu geus jadi pamajikana nepikeun ka kudu diperkosa sangkan daek ngalayanan salaki. Teu cukup nepi ka dinya, Liona masih mineng nyebut ngaran Warman lamun keur ngalindur, malah nepikeun ka anak pertama Zufri lahir, Liona masih acan bisa mopohokeun Warman, bari ngahejenkeun orok oge, anu disambat ngaran Warman. Ngan saprak Zufri aya, dedengan Zidan rada kapang palerkeun ku ceri anakna, tidinya karek Zidan ngarasa regrek, Zidan leuwih mineng ngadenge sora cerikna Zufri anu denger tibatan ngadenge ngaran Warman anu terus disebut lalaunan sanajan Liona keur sare tibra. Mikiran hal eta, ambek Zidan ka Warman asa kahudang deui, sanajan kajadianna geus 24 tahun ka tukang, malah sanajan Warman geus maot lila, ngaran Warman masih sok disebut ku Liona nepi ka ayuna. Asistena reuwas nempo Zidan anu kekerot ambek, perepna ngepel sarta awakna ngadek-dek, asistena geus gawe lila bareng Zidan, jadi nyaho, biasana lamun Zidan nembongkeun ekspresi siga kitu, eta tanda keur ambek, kaayaana ayuna persis waktu ngadenge laporan ti Ziyu yen anu nyulik Ziyu jeung Zufri teh Ryoto Matsumoto. Asistena kerung bari tumanya jero hate, naon anu nyababkan Zidan ambek. Asisten nanya, pamuda biung ngingetkeun anjeun ka Warman. Bener, tembal Zidan, tapi karismana teu siga Warman, pamuda biu leuwih sante jeung sederhana, ngan tetepan panona ka kuring sarua,
pinu ku kawaspadaan. Boa katurunan Warman, cuk asisten, mustahil, Zidane kerung. Anakna Warman ges lila lengit, hirup paehna eueuh anu nyaho, kulawarga Subrata oge eueuh anu nyahoon, diperkirakan ges paeh teu lila saenggeus kolotna paeh. Zidane ujuk-ujuk Sri sinis, harita Warman nyinggung Rothschild anu ngawasa bisnis di Eropa jeung Amerika. Warman oge dimusuhan ku pangusaha Indonesia lantaran wani teuing, jelema anu hayang maehana loba pisan. Zidane ngahurungkeun sabatang rokok terus nyarita deui bari ngalengkah kaluar. Sanajan pamuda tadi mirip jeung Warman, mustahil anakna, sabab ieu di Jepang, asisten nanya deui bari muka panto mobil, "Ayeuna ka mana?" "Ka hotel deui." "Ulah ka hotel," tembal Zidane, "lamun TMPD teu bisa newakan para jawara, pasti bakal datang ka hotel tatanya ka kuring, kuring bakal leuwih pusing, leuwih hade tinggal keun Tokyo, hayu urang ka Kaler, langsung ka prefektur Aomori, Kaleren Honshu, urang ngeuwem Cihanil salila 2 poe, terus balik ka Indonesia, nyambung."